Jaro, coba nyarita make kasopanan saeutik. Bet kawas menta anak hayam we. Rasanti adina si keling memang aina aya malah keur saretibra. Ngan andi kaulah coba-coba ngalaksanakeun anu eta pamaksudan secara paksa. Sabab kuring tang tumual cicing, ingetkeun anjeun anu ngamimitian sangkan diri kuring ngalawan ka andi kalimaan. Marlan ngareret ka Acang. Ejeng dua baturna mere isarah ku paneteupna sangkan tiluanana tatan-tatan. Malah kawilang untung oge nu tiluan teh sok rajeun latihan ilmu silat jeung dirina. Hartina teu polos-polos teuing dina mangsana metakeun pakarang seukeut jeung nying hareupan jalma nu garang. Tiluanana katingali ngabagi diri aya di satukangeun Marlan ningali eta kayaan Ki Jaro ngalanggak seuri. Sabab ku ukuran manehanana mah Marlan jeung tilu baturna moal make kudu meakeun waktu lila dina ngarubuhkeunana. Marlan, montong gede hate lamun teu hayang jadi bangke. Montong gede hate rek lawan deuleu, bisi ngalayang jiwa sia goblok. Leuwih hade tedunan karep jeung kahayang dewek dina waktu ayeuna. Ganca gadiekeun Istri Santi. Kadieukeun anakna si Rawing adina si Geling. Marlan harita gancang sadar kayaan kaributan atawa petelak ngadu kakuatan geus moal bisa disingkahan deui. Serepet kulilap Marlan harita mesat bedogna. Tetepan Marlan dibagi-bagi lain baik ka Ki Jaro tapi opat anggota Karaman anu sejena anu geus kungsi di Bandungan kagarangan jeung kakejemanana dina ngayakeun tindakan kajalma lian. Ki Jaro ge anjeun opatan anak buah si Gempar. Diri kuring sanajan nya geus kolot, moal make kudu nguyang tanaga kanulian atawa minta ampuh memetaru. Baris dibikeun sarta dipasrahkeun anu ngaran Rasanti adina si Geling, upama diri kuring geus ngajeler jadi bangke. Si Acang ayo tatan-tatan urang sing ngareupan ieu jalma anggota Karaman teh. Marlan harita mere parentah ka Acang jeung dua baturna anu harita keneh terus pada maresat bedogna masing-masing. Serepet kulilap kulilap opat anggota Karaman Gempar karoban oge ting kulilap maresat bedogna. Salah saurang di antarana katingali muncereng ka Acang bari lempang ka gigir Ki Jaro bari nyarita. Gede hate si laing tiluan rek ngalawan. Hartina si laing dina peuting ieu kapaksak dikojoran ku dewe. Ingetkeun euy, anggota Gempar karoban moal mere ampun ka jalma anu coba-coba pikeun ngalawan. Marlan ngareret ka Acang jeung dua baturna terus nyarita mereka tetegan hate sarta tetep kahudang kawanina teu nepikeun kasieun ku ancaman jeung sikep lawan. Tenang ya Cang, urang opatan teu kudu sieun mangsa ning hareupan ieu 5 jalma. Jumlah urang cukup imbang akang nying hareupan 2 lawan. Marlan ngatur posisina sangkan bisa nying hareupan Ki Jaro jeung saurang anggota Gempar karoban anu jadi lawan sigana masurti kana kaayaan. Sabab pikeun Ki Jaro nya kitu dipikeun anggota Gempar karoban, Marlan kawilang nu paling onjoy dina hal ilmu silatna. Jelas kudu pangheulana dirubuhkeun. Ari Ki Jaro seuri bari ngabagi diri jeung salah saurang anggota Karaman Gempar karoban ngan jelas Ki Jaro mah teu ngagunakeun pakarang estu lemor pinu keyakinan kana kamampuhan dirina. Bantrokan kekuatan geus teu bisa dihalangan deui ngan untung pakarangna atawa buruan imah teh memang mangrupa lahan anu rada lega jeung laluas sada puguh memang sok dipake tempat latihan ku si Rawing jeung anu sejena siga-sigana. Ayeuna waktuna jeung tempatna. Siap. Marlan ngamimitian muka panarajang na temicen di waktu sabab dirina surti yen Ki Jaro mangrupa lawan nu cukup berat pikeun dirina. Bedog dina leungeun Marlan harita kabilang cepet gerakanana ngarah kana beuheung jeung dadana Ki Jaro. Tapi Ki Jaro memang geus waspada ti anggalna harita ngacorelat cirimna kagigireun badan lawan sedengkeun salah saurang anggota Karaman nu jadi lawan Marlan nyabetkeun bedogna kana beuteung. Kapaksa Marlan mundur ka tukang bari nakis ku bedogna. Terang bedog diadu. Katingali anggota Gempar karoban nyengir lantaran dampaleungeun asa nyeri jeung sing sireumeun. Da puguh Marlan sanajan geus kolot tapi masih keneh nyidem kakuatan tenaga lapisan. Acang jeung dua baturna nying hareupan lawan saurang lawan ngan jelas kagarangan jeung pangalaman anggota Gempar karoban dina hal patalak ngadu jiwa leuwih meunang. Teu matak aneh lamun dina sababaraha kali geprakan geus katingali pihak Gempar karoban meunang angin ngan aya untungna Acang jeung dua baturna kungsi perajenan diajar ilmu silat ka Marlan salila ieu. Tiluanana masih keneh bisa ngajaga dirina ulah nepikeun ka jadi korban pakarang lawan. Ai Marlan anu terus muka panerajang ngarahkeun sasaranana ka Ki Jaro.
Tapi lawan anu saurang deui teu waleh ngagokan sedengkeun Ki Jaro sorangan mibanda ajen tahapan ilmu silat anu memang disaluhureun tahapan ajen pangarti Marlan. Hal ieu bisa karasa ku Marlan satia panarajangna teu waleh bisa disingkahan ku Ki Jaro. Bari harita mulat meulitkeun bedogna, Marlan tapis oge dina anggo ninging hareupan lawan-lawanna. Bedog dina leungeun Marlan harita geus mata deui nyabet ngarah kana beuteung Ki Jaro. Tapi da memang Ki Jaro mah memang hebat ngan ukur ngagulirkeun awakna saeutik harita geus bisa ngalepaskeun diri tina panarajang lawan. Anak buah Ki Jemros harita nyabetkeun bedogna ngarah kana tonggong Marlan. Ai Marlan harita kapaksa ngabalikeun bedogna ngarah kana tonggong batur deui anu harita ejeung manehna keur tarung ragotna keranan. Harita nakis-nakiskeun bedog trang bareng jeung bantrokan bedog harita Ki Jaro ngasupkeun peupeuhanana. Keuna pisan kana puceuli Marlan. Ceprot! Tolonjong Marlan nolonjong ka hareup gancang mancukeun tangtunganana sangkan ulah nepikeun karubuh nyungkur nang kuban. Marlan gancang saya gade diri, Ki Jaro harita ngalengak seuri semunga hina anu jadi lawan. Ayo rek kumaha ayeuna si laing Marlan, keukeul rek ngalawan. Sakedeung deui mah dada si laing bakal burak-rakan. Montong sombong Ki Jaro, urang buktikeun ye. Urang buktikeun heula saha nu bakal ngalayang jiwa di panempatan. Uring tacan rumah saele satungtung nyawa masih kene aya dina badan. Gede hate mane Marlan, ayo maju deui lamun nya boga karep pikeun ngadu jiwa. Marlan harita maju dina rajang ulin bedog tina ilmu silat badak putih, warisan guruna nyatana Ki Wikarta bapana Sirawing bener-bener diketrukeun sapinuhna. Tapi Ki Jaro memang geus bisa ngukur nepikeun ka mana ajen tahapan pangarti nu jadi lawan. Dina hiji kasempetan runtuyan 3 kali tenggelan Ki Jaro ngagedor kana dada iga burung jeung gadona Marlan ngajadikeun Marlan ngacengkang ka tukang leungit kasaimbangan badana. Tuak cedak ceprot cengkang. Kebut Marlan ngagedebut nang karak bengkang. Gesek nyobaan ngajorelat atau ngorejat hudang suku Ki Jaro harita dina kacepetan anu memang di luar kamampuan Marlan pikeun hareupanana. Harita nyayang kana dada Marlan. Hiu cebrot. Aduh. Marlan ngabebengkang dina luhur lemah dina kayan bener-bener leungit budi ilang daya. Pigeulang leungeunna harita dijejek ku suku Ki Jaro bedog leupas tina cekelanana. Rek coba-coba si laing nembongkeun pangarti anu kitu badut Marlan. Ceuk dewek tadi kumaha ngalawan ngandung harti modar euy. Hayo rek kumaha lamun geus kieu ha. Hayo sabetkeun ta bedog teh buru kana beuheung sina ngagalancang sirahna. Marlan harita ngarahuh jero hatena sabab dirina teu nyangka bakal narima nasib sarupa kitu. Serepet kulap bedog dina leungeun anggota gempar karoban geus diangkat ka luhur. Sayaga geusan ditigaskeun kana beuheungna Marlan luyu jeung parentahna Ki Jaro. Tilu lawan sejenanya tanah acang jeung 2 baturna ningali Marlan nu jadi andalanana rubuh ngabebengkang dina lemah. Tur dina kayaan jeung hareupan bahaya, harita jadi leungit kawanina teu matak aneh lamun terus kadeseh ku tilu lawanna. Tang 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 tuak. Tilu bedog dina cekelan acang jeung 2 baturna pada leupas dina cekelanana. Tilu anggota karaman gempar karoban anu memang barangasan ejeung bayangan dina tindakanana. Tiluanana harita pada laluncatan bedog dina leungeunna geus sayaga pikeun nigas beuheung lawan. Kayaan dina waktu harita memang bener-bener mata kabahayakeun. Dina kayaan anu sarupa kitu. Keun Marlan nya kitu diacang jeung 2 baturna seseukeut bedog geus nampe erek ngarah kana sasaran masing-masing. Tapi ngadadak gerakan rek nigas beuheung Marlan jeung acang katut 2 baturna harita pada kandeg. Kabehanana kaasup Ki Jaro pada caruling hak lantaran kadenge sora suling anu hawar-hawar sarta beki lila beki jelas ngagelik dina wirah maka sedih. Ki Jaro kerung puguh aya nu mata kaget pikeun dirina sabab sora gelikna suling teh bet mibanda geteran anu beda batan sora suling biasa. Ari Ki Jaro kerung da puguh anu mata kaget pikeun dirina sabab sora gelikna suling teh bet mibanda geteran anu beda batan sora suling biasa.
na betrada aneh ta sora suling teh beda ti padan sora-sora suling anu sok biasa kadengi ku aing. Na bet boga beda daya tarik anu kuat pikeun ngadengekeunana. jelas nu niup suling teh ngagunakeun tenaga lapisan eta mah. Eta sora ngagelikna. Sora gelikna sora suling. Na kabina-bina teuing. Kunaon eta sora gelikna suling beuki dilabet beuki ngadeukeutkeun kana ieu patempatan geuningan. Deukeut ka dieu. Saha teh cenah? Ki Jaro nu kawilang mibanda tahapan ajen pangarti nu geus luhur, harita bisa ngarasakeun ayeuna getaran aneh nu dilantarankeun ku sora suling nu ngagelik. Di mana cenah jebulna eta teh? Aneh kabina-bina. Di mana cenah teh? Nah cenah. Aduh. Nah. Aduh, bener-bener kaget aing mah. Kayak kieu mah labatan manggih musuh-musuh anu pabuk lawan anu dijaya. Marlan nya kitu diacang jeung dua baturna seseukeut bedog geus nampe rek ngarah kana sasaran masing-masing. Tapi ngadadak gerakan rek nigas beheung Marlan jeung acang katut dua baturna teh harita pada kandeg. Kabehanana kaasup Ki Jaro para curing hak lantaran ngadenge sora suling nu hawar-hawar sarta beuki lila beuki jelas ngagelik dina wirah maka sedih. Ki Jaro kereung gapuguain mata kaget pikeun dirina. Sabab sora gelikna suling teh bet mibanda geteran anu beda batan sora suling biasana. Ki Jaro nu kawilang mibanda tahapan ajen pangarti nu geus luhur, harita bisa ngarasakeun ayeuna geteran aneh nu dilantarankeun ku sora suling nu ngagelik teh. Tetela, sora suling dina wirah maka sedih teh beuki lila beuki ngadeukeuttan ka eta patempatan. Anggota karaman gempar karoban katingali jadi ting jaranteng bari neuteup ka hareup siga nu pada jauh paninengan. Teu lila Ki Jaro bisa ningali ke tempat di mana aya jirim nu jelas nilik dina tangtungan mah pangawakan awewe kolot beuki kuat sora gelikna suling. Ki Jaro ngageter hatena sabab bet kapangaruhan ku sora wirahmana suling anu ngandung rasa kasedih. Kakuatan sora suling dina wirah maka sedih teu mimiti karasa. Pangaruhna salah saurang anggota gempar karoban katingali harita lagrag bedogna. Melong kosong bari ejeung teu karasa lamun harita bedog grag-grag di hareupeunana. Melong kosong bangun nu teu puguh nu ditingalina. Bibirna ngageleter nyarita sorangan malah bari jeung jebi sagala rupa siga nu rek ceuri. Diinget ka pamajikan jeung julud jeung jadi anak waker naon ayeuna nya. Mangkani kamari teh geus pasea jeung pamajikan malah ditampiling segala rupa. Sedih bet jadi